anak. Lah ini ya aing perang saing mah mau pacul. Kunaon kah mau arit? Aing kunaon kitu ieu nya. Bakal poho kieu ya kuari. Barejeng karatan barejeng buntung ngadek jukut ge atuh waduh ngamentul ya mah. Waktu lajuna mah aing ka dieu puang pieung teu pugu. Atuh jangan ngababan jukut, eueuh jukutan. Atuh nek ngupres ja, eueuh deh jaramina ge. Aya ge kole angkat doang ngararampai di dieu. Deng eta aki-aki geblek ngacam perang sorangan bae. Boga duit naik. Bating ya, aki-aki geblek doang. Lah bae duiteun eueuh. Ngamenan ulah ka imah ieu nya. Ragu we mah ngamen ka imah ieu yo. Baheula ge mere duit nama gope. Aing ngacemprang nama meuni kuat sapoe. Aya teh diasupan jasok mere sih lumayan ku gope-gope bae mah. Gagal bae kitu ya. Wah, aing ulap aing keur di baleda aing bah. Ada ke siden ya, beuh. Teh eta poin mah disiaran ya. Ih, aneh aing gua. Malah SEC ieu. Kumaha tadi na ayo. Aduh, geus da eta mah. Aduh. Atuh kumaha cing. Aduh. Salah sih. Ih. Dia pernah ketemu bae dia goblok. Dia mah ditanya anu karabat ting bae di imah. Ih, sugi dia wae. Dekeun aki-aki goblok da. Aki nu mana deui kitu? Atuh kamari aki-aki nu ditabrak teh ku aing pas layangan Oh, nu kata rajang. Oh, aki-aki goblok eta mah. Ngacamprang tepung tisuk. Atuh bener delan dia aing mah. Delan mah yuk. Tah, ayo buru. Gimana aja mana? Itu di bal itu tuh. Mas saya tanya aja. Aduh di. Aku ber. Kebon gararung jeng-jeng kubong boleng, kebon barala. Marung ge tidak teureun-eureun, turung-hurung. Ngapuih bae. Astagfirullah Gusti ka Pangeran, dari bae. Dari deui bae, kamari kena dari anak berat aing. Eueuh sebeuhan parang saing, manenggelan aing bae ti keur ieu. Au, kuong ger aduh aing berat. Mana. Anggeusan bedul naon doang eta barudak aing ditarajang deui bae. Punten Mang. Mangga lur. Mana. Keula. Atuh nyi naon ieu ngamen kuat di leuweung kitu ieu ha. Urang sebagat bagadekan tadi di ditu. Heeh, terus Pas war bae urang manggil jalan sugan mah pae leuweung wae sugan aya nu manggil ngalasun. burung aya kitu mah geus jojong bae ka ditu. Cah heula di laguna ge can angus. Lain kitu lur, urang mah gerarung sing tadi. Beneran ieu mah. Sarua bae urang ka dieu ka ditu aya ge 2000. Geus tah hayang nyanyi geus ka ditu beh. Atuh anguskeun heula he. Atuh teu bisa kitu urang mah gerarung sing ieu boro-boro hayang ngarekeun lagu. Ha burung aya kitu mah geurang geus naon lagu nu ngeunaheun anu tiis kana hate jeung joli anu kaharti kana pamikiran. Ya. Cita-citaku ingin menjadi tomboy. Mana mungkin aku hanya lelaki. Nah, kumaha? Hah? Atuh coba burung nambah deui 2000 hayang lagu man ana teh urang mah. Soalna eta mah lagu rada
tiis kana hate jeung pamikiran gitulah. Wah, Ganaan. ngasuk. Goceng burung Lo teh. lega kene ya rembul pan. Lain gitu ja urang keur menikmati lagu kalah eureun di pertengah. Kan gitu. Kieu mah soalna urang jauh di lampah. Heeh. Kamari ge urang ngaleueur kitu ngamen pantungkul bae ngomong gitarnya. Ai bang jadi bagedur. Mun kaget urang aing geus lah. Bisi dong kitu deui urang bisi jol-jol di binu angeun gitu lah. Soalna kamari gitu urang lompat ngamen bae nya. Oh geus kira kan. Aduh, betus bae lah dina jeung ngurucak. Perpang sada teh nah pogo. Atuh berada di kumbah eta banget. Jahil. Geus lah aing. Rojot gagahan. Hati-hati dengan hatiku karena hati dibere moal sangiran aja kami tadinya nya. Tapi aja dengan marada galak di mana dia. Coba baca kan. Nek naon gitu dia. Nang mere duit dia. Coba boleh. Atuh ieu tulungan aing di lumut ngelap ieu beungan. Tulungan. Mana di teh? Atuh dulu ulah aing ka dieu bae. Hulu aing ka dieu bae gael. Messi. Alah, aing mending nyanyi bae, Bro. Hati-hati dengan hatiku karena hatiku nalaya hatiku bukan main. Jadah doang sasi dak. Karena hatiku nalaya Jadah doang sasi dak. jangan kamu bermain-main. Sia orang. Mudah ngatuh Keputusan harus siap aing. Atuh ngider bae yang biasa. Ngudar teh tajia. Atuh kumaha ngaranna ge ngamen mun kudu udah ieu. Atuh ngamen sih ngamen. Lain gitu masalahna. Atuh udah ngider mah atuh wajarna. Alah ulah Ngamen lain ieu. itu sia ngaganggu aing bae geus di betusan atau lu sia ku aing. Bah, Eta dia. Karena kang ngalawan aing. atuh ngaranna ge ngamen dengan udah ngider mah kumaha. Atuh ngamen sih ngamen dia. Atuh geus mah ulah ulah diamen. Ulah jaman apana? Alah geuning sia. Jaman menok. Nah, Kayak mau semut dia ku aing. Alah geuning dia bisa ditebang dia ku aing ku goben. bah, goben lagi min. Ai dia kang ngalai teh dia ku aing. Mintul mertawa. Muntah. Ganggu bae ka aing. Teu nyaho kitu goben aing ya. Saking aing keur heesna tadi kalah diganggu ku si eta. Karang jadah doang.